Deal, lamun dokter operasi pasien dan saukur boga 50% chance keberhasilan. Nah, hampir 2 kali ngoperasina meh 100% keberhasilan. Logika maneh aneh dul. Sarua keneh jeung meuli buku cara menghilangkan setengah masalah hidup. Terus meuli bukuna 2. Ameh masalah maneh bisa selesai 100%. Nah, coba henteu meuli buku terus dibacana 2 kali. Yes. Aing mana tadi tuh ngiluan donor darah di desa. Nite dul. Atuh tingali alak urang ring kelontang kieu. Beraku donorkeun mah atuh. Beuki we eueuhan meureun dul. Atuh da lain kitu konsepna dia, lain kabeh didonorkeun. Ala kadarna we ala kadarna. Ieu, ngaran-ngaran jelema hirup kudu bisa berguna jeung jelema anu lainna dia. Atuh nya geus lah engke urang ngarek donor lah. Ngan mau donor darah, donor otak orang. Aing maneh kumaha pikiran donor otak. Mau daekeun bedil, nu narima otak maneh mau daekeun. Maneh sagala kurang gitu pemikiranna pusing. Hey, how are you today? Air si bedil ngomong bahasa Inggris, socoan koplok. Kursus orang teh keur kursus bahasa Inggris dul. Cari gagesnya akan tumis bancet maneh. Dengekeun ye. Ngaran-ngaran diajar mah teu memandang umur dul. Satungtung can paeh mah udah we ilmu mah. Ayeuna mah ye dengekeun maneh rek nanya naon. Bahasa Inggris mah di luar kepala dul. Kurangna dites. Artina understand. Celegeng. Nah, mana jauh kana celegeng. Apaan? Under bawah. Stand berdiri pan. Berarti berdiri nu di bawah. Tuh, teuing anjing kumaha maneh eta saha guru bahasa Inggris. Anjing curiga ka Ki Sugiono aing mah. Maneh ngomong jauh kana celegeng teu balik maneh bahasa Inggris teh bedil ah. Lain gaji maneh anu leutik, tapi tanggung jawab maneh anu gede. Rek naon maneh ka dieu? Geus berasa re. Kabehna ge palsu dia. Rek nangan mangkok orang wadul. Urang meuli seblak make styrofoam. Si anjing bisa wae maneh Ariel.